Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Dina dinten ieu hidep bakal diajar mikawanoh sisindiran. Kompetensi dasar 3.4 memahami dan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaan dari sisindiran. 4.4 mengekspresikan sisindiran dalam bentuk tulisan dan lisan, misalnya melalui poster, meme, atau tepas sindir, dengan memperhatikan struktur, ekspresi, dan lentong kalimat. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan serta mengekspresikan sisindiran dalam bentuk tulisan dan lisan. Sisindiran asal kecapna tina sindir, ngandung harti omongan anu dibalibirkeun, henteu togmol. Sisindiran kaasup kana karya sastra anu heubeul, puisi buhun nu umumna diwangun ku opat padalisan. Wangun sisindiran aya opat padalisan, 2 cangkang jeung 2 eusi. Jajaran kahiji jeung kadua biasana sok disebut cangkang. Jajaran katilu jeung kaopat disebut eusi. Jumlah padalisan. Dina wangun sisindiran aya opat padalisan. Unggal padalisanna diwangun ku 8 engang. Engang teh sami sareng suku kata. Ugeran. Sisindiran wangunna kauger, siga puisi sarta murwakanti. Maksudna kauger di dieu teh aya aturanana, henteu bisa sagawayah dina nyieun sisindiran. Aya di luhur tadi disebutkeun unggal padalisanna diwangun ku 8 engang. Eta mangrupakeun salah sahiji kaugerna sisindiran. Sisindiran dibagi jadi 3 bagian. Anu kahiji paparikan, 2 rarakitan, nu katilu wawangsalan. Dina tatap muka ayeuna, dina slide ayeuna ku Ibu mung dipedar ngeunaan paparikan. Engke baris medar rarakitan jeung wawangsalan. Janten sisindiran dibagi janten 2 bagian. Kan paparikan aya anu disebut silih asih. Contoh sisindiranana mencit meri dina rakit, boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur. Mencit meri dina rakit aya dina padalisan kahiji di dinya aya sabaraha engang. Hitung. Mencit meri dina rakit aya 8 kan. Boboko wadah bakatul aya 8. Padalisan katilu lain nyeri ku panyakit 8 engang. Kabogoh direbut batur disebut oge 8 engang. Anu kadua piwuruk. Contona kakulah nyiar kapiting, ngocok endog bobodasna. Ulah sok liar ti peuting, osok loba gogodana. Sok urang cobaan. Padalisan kahiji kakulah nyiar kapiting aya sabaraha engang.
Kakulah nyiar kapiting aya 8 ngang. Ngocok endog bobodasna aya 8 ngang. Ulah sok liar ti peuting 8 ngang. O sok loba gogodana aya 8 ngang. Nu terakhir sesebred. Conto sisiniranana. Cau naon, cau kulutuk di juru. Bau naon, bau hitut nu di juru. Sami eta oge unggal padalisan diwangun ku 8 ngang. Tah di dieu aya conto-conto nu sanesna dina wangun paparikan. Ku hidep di tengetan teras tinggal deui nu leuwih jentrena. Insya Allah minggon payun baris pendak deui sareng ibu dina sisindiran materina ngeunaan rarakitan sareng wawangsalan. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.